urang teraskeun deui pino catur carpon Sunda mistrina nu judulna nu jajab wanci sareupna ulah lali tutupkeun janela pantau sanes kunaon pilih aya nu nagih nantin teu apal toangan gadog pengkolan picung panyaho di dinya teh loba jurig nyilingkuri setan pindah rupa pok teh jero hate danu kedal mah ukur ngabetem era kuda moal nya dihareupeun ka bogo kudu nyebutkeun sieun ku jurig nona manaon ngaranna meureun moal diajenan boga salaki kurangan mah dari kumaha bisana jadi pananggehan pamajikan kujurig bae sieun padahal nas nama hayang buru-buru balik teh nya ka hijina apan kudu mudun ka Cibulu kaduana ieu upang matak meringkak buluk-buluk nama nu ucang angge nadahan picung mun kudu balik peuting besiga ceuk dongeng Kang Mamat nu ucang angge buk narwing tangong na gorowong kikik seri selangsang mau menyan ning tadi berang basa ngaliwat ke lewadinya memehan lumpat maning ku keung komo atuh ti peuting mari kudu sasoranganan nu matak hate marojeng ja antara hayang balik di age-age jeung ngadagoan mitoha anu cenah ngomat-ngomatan kudu didagoan antuk nama LDF arek nekat balik ayeuna kene tinimbang kudu balik peuting mah kajeun teuing rek dicap naon bae oge ku entin jeung kolotna nyi ama bade wangsul ayeuna bae kumaha tuh da ngawani-wani maneh minta idin nya ari bade maksa moal ngantosan pun bapa mah mangga teh teuing nyaan ngagadeun ngalius piceun beungeut sak kana ati aya nu nuri pae tinimbang direukeun jurig picung mah berentes hate laju pamitan nyimbangkeun heula teuteup jeung imut sugan bae dipulang kudu leuwih kareueut lembeng boa-boa bisa diancokeun keur batur geus sababaraha lengkah ngarep-ngarep aya nu nganggorowo antosan heula suwung deui bae leumpang sasatna lumpat ti paparetot jalan kampung sakoteap geus kasorang beras ka jalan sisi-sisina pasawahan geus tabuh 5 harita teh langit kupi meredong kupi hujaneun angin nyeor ngeudek-ngeudek ti hujaneun torelap gelap tagihur kaweur balik deui ka imah nya entin nyar-nyar bibirang di kolong satang maju terus ka pegat hujan da jeung sanyana atuh panabreg teh hujan siga sisikeun ti langit teu mikir deui lompat ka saung sawah sejang yuhan teu hade kudu babaseuhan kumaha mun gering heug tanaga keur diperlukeun ka cida sugan we hujan teh moal lila kareke sup ka saung torelap cer sorang kuluk kandaruan asa deukeut pisan aya nu beunang yeuh ceuk hate cinekul sorangan patan raat hujan teh kalah beuki ngagedean awak mimiting hod-hod heug teu dijeket deui ngalalengkur sorangan di jero saung
Hujan beuki ngagebret teu puguh rarasaan. Kolebat banget entin gelenyu imut. Kolebat deui banget ngagadedna pedah ditinggalkeun. Pin kan ieu aa sorangan tiris batin jemerit. Celeker gelap pupeuskeun lamunan nu kadua kalina. Poe geus reup-reupan hujan mimiti ngepris. Rek maksakeun init tangkal picung di tongan gadog nemongan nu ucang angge nyangerengan mimiti ting sariak pulu-pulu teu ade ngalalentuk di saung banci sareupna kalah kumaha wae oge kudu balik pangot apan isukan teh kudu miang rebun-rebun papadon boga imah omat-omatan pagawean kudu buru-buru rengse padung dengan jeroeun dada mungkin rompah antara terus ngalengkah mulang ka imah jeung balik deui ka imah ka bogoh ngadon ngendong atawa cinekul di saung sawah sajongjongan rumegag nginget-nginget papagah Ustad Mubarok guru ngaji saurna lenyepan eusi surat Palak Dinas eusina pangdunga ka Allah malar urang ditangtajengan ku Gusti tina gangguan makhluk gaib gorolang dibaca pateka dan temangmang sejam mulang ka imah beras ke jalan gede ujug-ujug aya nu ngagentraan yang dagoan bapak diliuk oreng calon mitoha katangan haruah hareho ning bapak narek mulang bae derak-derak kuring ngegerakeun alesan. Atuh, ku bapak dijajakeun bisi keung di toanganana. Puguh bae kuring atoh bari era-era ge, tapi teuing sapaparat jalan teh. Masing-masing di baturan oge asa keung. Alusna dina kayaan kitu mah ngawangkong keur ngubaran ka keung teh. Ihna da teu loba catur ngabaretem sungut teuing asa dikunci jarongjon salengkahna kuring ti heula calon mitoha manderikeun maneh lebah pengkolan picung calon mitoha karek nyarita yang bapak mat nepi ka dieu we jajab teh nya titip si nyai ulah tek dijajeri enggak ok teh antara sadar jeung teu jadi tepung rasaan rikat malikeun awak maksud mah rek nganuhunkeun bari sakalian munjungan ari bre ukur poek meredong mun sakila calon mitoha geus pengkol teh mung deui puriding sawak-awak tinggi sariak beretak kuring lumpat satakerna datang ka imah awak ngagibrig muriang antukna rek mudun ka cipulu teh bolai kira pecat sawed aya nyusulan ti Cikari cenah pasomad nya calon mitoha maot kabentar gelap basa mulang ti kebon maksakeun nanggung suluh nalika hujan nakebret sore kamari innalillahi carios mesteri naduge ka dieu nya wilujeng kantun pemios as